Joy, nah ngahulang asa sedih kunaon? Iya nih teh Mai, imah rencangan abdi teh kena longsor. Oh, Joy bingung nulunganna jiga kumaha. oh gitu. Nya. Tapi ameh tong sedih terus orang sapa heula yuk sobat Caki anu di bumi nya. Ayo. Halo sobat Caki. Halo sobat Caki. Tepang deui sareng Teh Mai, sareng Joy di dieu dina Caki carita Kitab suci. Nah, tah sobat Caki, tadi teh Joy teh bingung, sedih lantaran rumah rerencanganana teh reksa kena banjirnya Joy. Longsor. Oh, kena longsor. Janten Joy bingung kumaha bade ngabantosanana. Tah sobat Caki, upami sobat Caki gaduh rencangan anu sedih kumaha tah? Pasti karau sedih oge nya sobat Caki nya. Tah eta oge Joy aya dina carita Alkitab suci. Hanya eta Bapak Nehemia teh sedih sobat Caki. Anjeunna teh nguping di Yerusalem, di lembur anjeunna tembok Yerusalem teh sareng Baitullah teh hancur. Kitu Joy, janten Bapak Nehemia teh sedih. Tah, Bapak Nehemia teh tinggalnya masih di Babil. Nah, terus Bapak Nehemia nyungkeun izin ka raja bade uwih ka Yerusalem kangge ngabangun tembok-tembok Yerusalem sareng Baitullah anu reksak. Nah, Joy oge gaduh hate nya sarua jiga sih Bapak Nehemia hoyong kumaha carana ngabantos rerencangan Joy kan. Nah, Bapak Nehemia oge sami. Bapak Nehemia bade ngabangun eta tembok Yerusalem. Nah, raja teh ngijinan, ngasih izin ka Bapak Nehemia uih ka Yerusalem. Janten pas dugi Bapak Yeremia di Yerusalem, Bapak Yeremia nepangan ka bangsa Yahudi, ngajak ka rajana sadayana, hayu urang ngabangun deui tembok Yerusalem sareng Baitullah. Tah didinya wargina sadayana sauyunan sasarengan sareng Bapak Nehemia ngabangun Baitullah. Sanajan Bapak Nehemia sareng bangsa Yahudi teh didinya teh dipoyok ku masyarakat anu teh nyaaka Gusti. Nanaonan ngabangun saurna teh kitu Joy. Tapi Bapak Nehemia teh nya kekeh gaduh pendirian anjeunna teh percanten nya Gusti bakalan nyarengan ngangge sauyunan sadayana ngawangun Yerusalem sareng Baitullah gitu. Tah sobat Caki, urang teh kedah gaduh hate anu nya Gusti pasti nulungan upami orang-orang sadaya gaduh hate kanya akara rencangan anu kasusah. Nah, orang sasarengan, orang nulungan nya jiga Joy bumi rerencanganana reksak, orang sasarengan nulungan sauyunan supados bumina oge ka bangun jiga Nehemia. Nah, akhirna karena ku pitulung ku Gusti tembok Yerusalem janten sae deui, Baitullah oge sae deui. Kitu nya sahabat Caki, Joy kitu nya Joy nya urang ngandalkeun ka Gusti. Pasti Gusti nyarengan nulungan orang-orang sadaya. Kitu nya Joy nya. Iya teh. Kitu wae sahabat Caki carita Caki dinten ayeuna. Nah, tepang deui di lain waktos di acara Caki carita kitab suci. Dadah. Dadah. Gusti Yesus ngaberkahan.